Hadirin sadaya, mangga urang lajengkeun kana jirangan katilu metodologi diantara bahasa Sunda ti YNH Channel Production. Salajengna sumangga dihaturanan urang sami-sami nongton. Mugia kalandep. Urip Sunda. Allah abdi nyalindung tina panggodana setan kalayan asmanu agung Allah anu welas asih Allah. Ibu rawuh bapak sadaya, nalika Allah subhanahu wa ta'ala ngadawuh kun fayakun, salaresna parantos ditepangkeun antawis dua insan, antawis endeis sareng Cep Gilang, 1000 tahun, 100 tahun, 50 tahun wi kadanget ieu, dua insan ku kersaning Allah subhanahu wa ta'ala ditepangkeun. Dina nalika ayeuna simkuring mung tiasa isin manataku margi kate gaduh teu tiasa disumput-sumput, kalaib teu tiasa dibudi-budi, katunaan teu tiasa dipipindingan, estu kepat endang ngadaleungdang teu jingjing teu bawan teu nyuhun teu nanggung, sanaos aya pamaksadan mah hoyong langkung ti kitu ngaturkeun kabingahan teh. Neng danget ieu masa perkawis bade masrahkeun pi pangantenin pameget ka ibu ramana pi pangantenin istri kalayan panuhun mugia tiasa dijatuh keramikeun ka tuang putra anu kakasina jenenganen eis, salajengna mugia aya dina kawaluyaan sareng aya dina kariduan Allah subhanahu wa ta'ala. Iwal ti eta disarengan oge dongkap teh sareng para sepuh-sepuh sadaya wargi-wargi anu landes ti ibu sareng bapak Adang kalian maksad kanggo nembrakeun kaweningan mana yen insyaallah jatuh keramina tuang putra ka pun Gilang sadayana aya dina ridho mantena sareng aya dina kabingahan ti para sepuh sadaya. Ibu rawuh bapak sareng para mitra sadaya henteu lambat isim kuring bisanggem mung mugi-mugi wae kurup kana basa sindir nu aya di Sunda nyaeta batu turun kesik naik tangkal kepuh di tonggohna pun nu itu puru nu ieu daek tur sepuh sami atohna kitu rupina mugia urang pamaksadan urang aya dina ridho Allah subhanahu wa ta'ala kenging rahmat kamuliaan mugi-mugi engke upami parantos jatuh kerami jantan kulawarga anu sakinah mawadah warohmah miwah amanah doana wae ti sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur sewu nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun ka sadayana. Alhamdulillah wa syukurillah wirajeng danget ieu ku kersaning Allah subhanahu wa ta'ala anu maha rahman wa maha rahim anu nebarkeun rasa cinta di antawis para makhlukna urang sadaya tiasa riung mungpulung di bumina Bapak Agus miwah Ibu Bapak Agus Al-Fajari sapertos anu kauninga dina danget ieu teh aya sanes simkuring kapiwarangan kun ukangan bumi nyaeta ku Ibu miwah Bapak Agus Al-Fajari Ibu Ramana ti enden eus
para manisa wireh anjeunna katatamuan ku ibu miwah bapak adang darajat miwah ibu sareng para sepuh sadaya Kang anu maksana bade masrahkeun putrana nu pameget nyaeta Asep Gilang Prabangkara kalayan panuhuna ku urang tadi parantos kadangu ku sadayana daya sanes seja masrahkeun pipangantenin pameget ka ibu Ramana pipangantenin istri sapertosaan parantos kauningnya sawatara waktos nu kalangkung ibu miwah bapak adang darajat parantos nyerehan ngalamar ka ibu miwah bapak Agus Alfajari nu dilamarnanya eta neneus para manisa kalayan maksa di waktos mugia diparengkeun ku Allah Subhanahu wa taala tiasa jatuh krami ka putrana nu pameget ka Asep Gilang Prabangkara. Ibu rawuh bapak sadaya sareng para mitra anu sumping ngadanget ieu mugia ngiring nyakseni dinten anu pinuh ku kabagjan. Sakumaha anu parantos kauninga sumpingna ibu miwah bapak adang darajat estuning disarengan ku para sepuhna sadaya disarengan ku kansa mitra sadaya tur sumping teu kepat endang ngadalenggdang nanging estuning rebo ku cacandakan sanes tadi di sahur ku sesepuh ti pipangantenin pameget yang teu jingjing teu bawa sanes eta nu diantosan nang nu diantosan teh kaweningan mana kami mitran anu pinuh ku silaturahmi lajeng dasarna oge bade jajab kersaning Allah Subhanahu wa taala rupina ku kasumpingan sadayana disimkuring kalayan asmana nu kongan bumi kalian asmana para sepuh sadaya ngaturkeun wilujeng sumping nedah hapunten bok bilih dina nampi sumping ibu bapak sareng para mitra sadaya kirang utami bilih ireg talinge bilih kirang tata krama kautamian mugia kersa ngapunten kantos diharewosan dan para manisa teh kusim kuring kumaha upami anu sumping teh sanes Kang Gilang Prabangkara ari basana teh ngenge sisindiran mun sanes heula ngalayang kapinis ti kadipaten mun sanes sareng Kang Gilang eus alim papanganten kitu rupina ku waleran eta parantos tiasa ka uninga kumaha nampina kabingahan ti pipangantenin istri salajengna sadaya sacandakan anu dicandak ti bumi kalayan wening ati ditampi ku asta kalih kasangga kalingga murda bada dianggo cangrid kadede bada dianggo pamatri asih kanggo pipangantenin duanana salajengna kanggo kasadayana anu sarumping mugia andum pangestu hibar waluyana wae kanggo pipangantenin jalan istri mugia rumah tangga aya dina rumah tangga anu sakinah mawadah warohmah wuwuh amanah pamungkas sanggem bobo sapanon sarang sapakan tusuk langkung ke panghalang au payung hibar teja mugia kersa ngahapunten kana kalpatan sim abdi sareng kana kalpatan sadayana dina nampi kasumpingan ibu miwah bapak bilih kirang utami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atur sawun. Para mitra ieu salah sawios contoh upami urang kedah jadi pangjejer acara anu ngahaturanan salah sawios sesepuh kanggo ngadugikeun pamaksadan dina upacara resepsi pernikahanana. Simkuring bade sasanggem di dieu dinten pangjejer acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mitra sadaya rupina parantos dugi kana waktosna urang sadaya dina resepsi pernikahan anu diayakeun di Balai Asri. Priyogi kauninya sadaya acara parantos rengse upacara adat Sunda tingawitan ngaras lajeng siraman lajeng upacara akad nikahna nyawer buka pintu sareng upacara sanesna parantos dilaksanakeun di bumina ibu miwah bapak Agus Alfajari tadi enjing-enjing
Salajengna dina ieu kasempetan sim kuring haturanan wawakil ti anu kagungan maksad kanggo ngadugikeun pamaksadana sareng ngabilujengkeun ka para tamu. Sumangga di haturanan. Para mitra sadaya nu nembe dipisanggem nyaeta sawatara contoh dina biantara nampi sareng masrahkeun pipanganteneun lajeng dina waktos acara resepsi di gedong. Aya sawatara contoh deui anu bade didugikeun ku para mitra sanes perkawis pabina wae contoh riungan OSIS biantara oge dina kasempetan sanes. Mun aya sawatara hal nu hoyong didugikeun kanggo para mitra anu janten biantara. Upami wae ayeuna ieu maek dicepeng, ieu sae. Maksud sae teh hartosna urang aya anu dicepeng teu kagok. Bakal benten upami ieu maek disimpenna ngangge standar. Ta urang sok bingung nyimpen panangan. Ieu kedah aya nu disebat nu dicepeng ku panangan. Nah bade kertas, nah bade ballpoint kanggo supados henteu kagok. Iwal ti eta dina biantara ieu eta swanten kedah kauninga pisan. Upami caket teuing sakieu eta hartosna swanten kedah aya di lebet. Upami ka dieu nembe rada di luar. Upami ieu henteu kakontrol engke swanten ngageber henteu jelas. Atuh meh sareng eta olah vokal utamina dina a i u e o e s eb ap at ad eta kedah eces. Kedah sering latihan. Margi eta teh nangtoskeun fonem anu eces. Wilujeng kasadayana mugia janten ahli biantara pangjejer acara protokol atanapi MC anu mangga pulia anu kalintang pisan aya dina kawilujengan sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur sewu nuhun kasadayana. Hadirin sadaya, sakitu rupina jirangan dina danget ieu nyaeta metodologi biantara basa Sunda ku HR Hidayat Suryalaga. Baraya Sunda sadulur urang tepang deui dina materi budaya sanesna. Hatur sewu nuhun. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urip Sunda.